Sampurasun. Nah, lur, ada orang cerita lur. Video ya orang cerita. Ya kamari orang tanya video di baturan orang. Orang sudah edit segala rupa. Dia upload lah pokoknya mas. Pokoknya mas. Nah dia upload deh. iPad telur. Si video nanti kehapus. Gagal orang teh upload video teh udah gitu teh ya hapus nih si videona just capek-capek ngedit penting terlalu penting ngedit dia upload PT hapus pokoknya orang si suan teh geus kasimpan gitu PT dina aplikasi editan anak kene can ka ekspor kurang teh dihapus kan si video anu hiji teh kan dua video kurang dihijikeun gitu tah hijina kurang dihapus da cuma tah memorina stick deui hapusnya nu ieu da suan teh geus ka ekspor gitu efek can poho can ka ekspor can ka simpen ku urang teh urang teh dihapus we da memorina beak gitu ada PT pas dibuka teh lur kosong we si video nu hijina di TU da kahapus orang anjir pokoknya mah eta mah hanjakal we handegeul lah teh lur terus capek ngedit gitu eta kontenna lumayan rada halus lah cek urang mah kahapus lur pokoknya mah kacau we coba rek di-update rek di-upload gitu kana YouTube gitu tapi kalah kahapus orang tadi di pegawaian teh papangi jeung buat orang kamarin dina nyampe do jeung orang barang eta orang nyarita ka mana teh ya saya teh ieu video kamari hapus cenah kan leheungna teh pailna aya kene di manehanana ada orang harita ngarekamna make kamera anu manehna anu baturan urang leheungna teh kasihpun kene ku baturan urangna can kapikeun can dihapus mudah-mudahan mah orang aya waktu diedit deui kurang jeung baturan urang dikirimkeun ka urang gitu mudah-mudahan lurnya doakeun nya lur mudah-mudahan bisa gitu tah bisa diupload turun sedayana. Assalamualaikum.